Siap kada. Ini tulin kawe malam minggu di Mabai. Arek kulin kawe. Mana, Mang? Dah. Gente. Aduh, Aduh. jadi jemur sabun barengan sekarang di Mabai. Emang urang pasti otong, Mang. Teu kau panempo embe dibedakan, disikat kemana nama. Siap kada bisa wae. Kan emang gitu si otong memang. Tumben-tumbenan sia kada ulin ka dieu. Eta kamari urang keur di masjid kepanggih jeung Mang Jojo eta. Cina Mang Udin maot kabarna. Waduh, bener-bener eta si Jojo. Sangka aing geus pae. Sugan teh bener Mang Udin maot. Ari bener mah alhamdulillah. Wah, sia jadi sarwana si Jojo geningan. Kada lainna jadwal piket urang ya di pos. Ah, males ah. PRT mah pelit. Kopi-kopi acan, rokok gue mau sorangan di mah. Sih bener. Ayeuna mah kieu we kada. Main layar teh yuk. Tapi kumaha carana ye supaya urang teh piket? Ke. Nah, aku ada Edi. Aha, oke. Baru udah terus beres kan mersihan pos. Coba kurang tinggalin heula. Astagfirullah. Bener-bener kamarana Udin jeung si Kadal teh. Kabur wae apa ya? Sarua udah ditunduk. Kamarana sih Adi. Mana? Rek mana? Adi. Yuk deui rek balik ka mana? Imah jadi dieu. Nah, arek kamarana maneh teh arek kamarana. Orang ngomong lah sepeda teh arek balik lah ka imah. Arek balik ka mana ieu kan imah sia. Kamu mana arek ka mana? Eta Pak RT digoran ku emak tita balik. Ai sia kada. Mak sia teh geus almarhum. Ayo buru ka dieu. Buru. Duaan deh. Jadi jelema kudu tanggung jawab karena tugas. Itu bos. Jadwal pikir. Tuh tingali kalalotor. Nu ngabersihan. Jadwal piket teh sararian. Nu ngabersihan. Jadi wayahna ayeuna manehna dua. Anu ngabersihan. Ayeuna sok mangga dibersihan. Ari sapuna mana Pak RT? Heula, poe cokot heula. Gitu. Iya kada lainna belum kebean. Yo, sapu. Ya mesti bersihan kurang Pak RT. Naona anu bersih. Tingali bersih Pak RT. tingali.
nu bener tah budak teh. Kalau ka aing di gawean, aing keneh wae bebersih. Borokokok.